drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Meni capek kieunya jadi wanita kurir. Coba geus pino deh ya. Di mana ya? Kana nyesa. Di masih bunda ya. Capek. Persib juara. Ibu nate ada konvoy. Semangat Persib juara. Di mana bunda? Di konvoy bunda teh imah apaan? Persib juara ieu teh. Persib. Oh, gitu ya. Imas mahnya tarala jo Persib. Jadi tak apal. Menya terus lajona naon atuh Imas? Apa nih Mas Pak ieu naon? Resepna ge lalajo Megawati. Menya Megawati anu mana ieu teh Imas? Lain Megawati eta atuh. Ieu geuning anu tukang main naon ngaranna teh? Oli anu di Korea. Nu eta Mas Pak ajeuna oge. Oh, anu eta Imas, banyak teh anu. Anu eta tuh bunda. Untung. Imas mah tuane nu eta mah untung. Sarua bunda ge tuane ka eta mah Imas Nya. Bunda, Imas ngeuleuh moe di dieu nya tah. Di dieu eta. Ukur moe ieu hungkul sih. Ieu tuh anduk. Nya suka atuh Imas, dek moe di dieu di ditu ge, di luhur ge, teu naon nu penting mah Persib juara Imas. Naon nya bunda? Imas teh nya moe di ditu teh pinu. Oh, Mama Neng sarua keur nyeuseum meureun nya. Lain bunda, lain kupopoean Mama Neng. Nya terus nya kupopoean Imas atuh. Ieu sasana. Nya terbalik pisan Imas. Geus atunya bunda ti heula Persib juara. Nya bunda mangga. Mal diangkut eta. Teh nopi gitu. Si bunda teh jadi ieu marahnya. Ladies Persib. Mun aya-aya wae nya si bunda. Neng, mina sih eta belutnya meni aku ya maturan kamu ngalah belut di kamari teh menang-menang. Meni capek deh. Sabar atuh Jasmine, kayak heula. Meni kan Neng teh sedang berusaha ieu teh. Meni aku teh geus haus pisan Neng, kamu mah tengah poe ngajak ngalah belut. Ka mana sih pikiran maneh? Luahan meureun dia mah nya. Pindah yuk. Meni geus sabaraha kali pindah ge geuning teh menang-menang wae. Meni aku saratul di dia mah. Jasmine dengekeunnya kita teh harus sabar dalam menghadapi sesuatu teh. Meureun aya di dieu siapa tahu. Meni sabar-sabar wae tadi teh geuning teu meunang-meunang. Di dieu kitu. Jasmine aya. Mana Neng? Iya Min, pink-pink kieu lucu. Kami sebenarnya mau didahat. Atuh eta mah endok keong kamu teh. Geus aku mandek balik we. Jasmine kaheula atuh ieu tong ngara balik. Dek naon dia atuh Neng mida eueuh geuning belut teh tadi ge. Geus sugan aya we Min. Di belah ditu. Sok we sorangan geus aku mandek balik. Iya, si Jasmine meni tega pisan ka Neng Apa gara-gara Neng make ieu kitu ngalah belutna jadi teu meunang wae. Belut. Tai. Cuaca kok kata nentu kieu nya, kadang hujan, kadang panas. Si Imas? Ieu naonnya? Mama Neng, aya geuning. Ya atuh Imas, Neng geus eueuh ka mana atuh? Kan tumben maneh eta mah didinya biasa lagi di tukang. Apaan pinu di tukang mah Neng? Biasa Imas keur kebanjiran job ieu teh. Aduh, alhamdulillah we atuh Imas aya kitu mah nya. Neng, nah teh meulujung si bunda. Melu ka mana ieu maneh? Apaan ieu nya? Si bunda mah da konvoy Persib eta teh. Apaan menang? Jadi si bunda ini cenah ka ditu. Apaan nya? Bandung. Meureun. Nah, jeung melu konvoy sagala, da enggeus kamari konvoy mah ieu maneh. Nya teuing atuh, Mas kita apa? Si bunda masuk tara update aya teh nya. Pak RT eta Imas? Nah, jeung nanya ka Imas sagala eta teh. Apaan atuh maneh kabogona mah nya teu apal di mana ayana? Cuk saha mah Neng lain. Kan kabogo Pak RT Imas mah. Oh, geus teu bobogohan maneh teh geus putus ieu teh? Kenal orang gitu Mama Neng mah. Lain eta maksudna teh Mama Neng. Terus apaan tuh? Imas mah lain kabogona deui ana mah, tapi calon istri. Nah, si nyeng soal panya teh geus anjing si RT teh tebalik pisannya. Mama Neng naon teh nanyakeun Pak RT. Dengan benerkeun KTP Mama Neng teh Imas, fotona apaan kieu Mama Neng teh kieu. Nah,
Jika asa projen kieu kan let it go. Nah, yang kitu mah neng teh. Oh, kitunya. Yang geus atuh Imas kayak mah Pak RT heula nya. Teh kudu ditanya atuh Imas kayak mun panggil tita ka dieu. Har, saha oga anu nang Pak RT jeung mama neng. Nyaho Imas marindu ya teh. Si nyengsolnya begitu balik we hirupna teh. Maknya terbalik pisan ieu anu konvoy teh. Alas bunda ka ditu efek teh oh batur maknya. Aduh, si bunda kuat kagaya kitu geus di mana ya teh? Iya Bu Erna, bunda teh udah konvoy bieu teh ngannya bunda geus ka ditu teh oh sasa maknya atuh sok salah wae bunda mah batur geus anggeus konvoyna ieu karek indit teu balik. Heuh nya eta Bu Erna, bunda teh era di ditu teh. Bu Erna geus di mana ya teh? Aduh, eta Bu Erna mah geus ti Imas si eta, bujur ya. Oh, eta mah bujur. Heeh, eta bunda. Tapi bunda apa tuh? Punten, paket Tukang paket Imam nih ngeganggu segalanya. Paket saya itu Ujang. Oh, paket atas nama Haji Nunung Wadidaw. Paket saya eta teh bunda. Anu mau haji eta Bu Erna. Ujang, eta teh paket COD lain. Pakai COD 51.500. Oh, gitunya. Ujang, biasa diretur teh eta teh. Nah diretur duitna eueuh. Nah jeung diretur sagala ieu teh karunya atuh bunda geus jauh-jauh nganterkeun paket eta ka dieu terus ditita balik deui. Heeh. Aduh, kumaha ya teh Bu Erna nya? Bunda teh, oh duit jeung nalangana. Nah, emangna si Haji teh mere duit ieu teh? Acan ya eta Bu Erna, bunda ge ieu teh teu boga duit, apaan beak tadi pakai ongkos konvoy ka ditu ka Bandung. Jadi kumaha inilah, saya tunduh. Diretur Ujangnya hampura ieu mah bunda teh. Hampura? Teu bener pisan mun teu boga duit tong pesen paket lah. Bunda jadi teu geuna kieu ieu teh Bu Erna. Terbalik pisannya eta si Haji. Nah pesenan naon atuh eta teh? Pesen ieu Bu Erna si Bu Haji teh, pesen cangcut. Nah ieu teh pirage cangcut bunda, ceuk urang mah meuli ka pasar we daripada ka online tapi teu puguh kieu. Apa ningali bunda eta teh kamari, jadi kami tahun. Oh. Bunda, Gening datang anu burung bunda. paket Ibu Haji teh geus datang acan bunda. Bea geus datang Bu Haji. Mana atuh bunda diekeun Ibu Haji teh geus teu boga cangcut. Pantesan we ieu mah. Apaan paket tadi bawa deui eta teh ku tukang paket mah. Nya, Har, nah eta teh jeung dibawa deui bunda. apaanan tadi bayar ku bunda teh, jadi dibawa deui. Har, nah jeung teh dibayar sagala eta teh bunda. Apaan eta teh paket anu Ibu Haji. Lawan bunda tong diantep lawan. Nya, bukan saha atuh Ibu Haji teu mere duitna ku bunda ditutungguan. Ibu Haji ngomongna, "Isukan, ku bunda ditutungguan nepi ka ayeuna eueuh geuning." Nyong. Tah, kitu atuh. Alus Bun, lanjutkan Bun. Har, cing atuh talangan heula bunda. Apaan kege ku Ibu Haji teh dibayar. Nya, apaan atuh bunda teh teu boga duit Ibu Haji nya. Bunda teh kan geus konvoy ka Bandung ka ditu Persib juara. Jadi duitna beak. Persib juara. Tebalik pisan bunda meni pirapang mayarkeun hungkul oge embung. Sok bunda lawan nih lawan. Menya. Nah ieu teh jadi bunda anu salahna. Engke mah nya tong ka bunda nih tah nah. Ini teh kada tuh sorangan menya. Nah kitu atuh, mantap. Nganeng karena nya geus Ibu Haji mah moal sekali-kali deui nya mang mesenkeun paket ka bunda. Nya wae we Bu Haji Menya. Ini gitu pisannya eta si Haji bunda manehna anu salah, manehna anu marah ieu teh. Kumaha cenahnya? Teuing Bu Erna, bunda ge heran eta ka si Haji teh. Ari cangcut hurung aya teh na online eta bunda. Menya, jang naon itu Bu Erna cangcut hurung. Ya jangan dipake atuh bunda. Apanya? Si Usep marah sampai eta teh kan hurung-hurung teh. Menya. Persib juara. Kan paket jauh-jauh ka dieu teh teu duda nih. Kita tadi di sabaran mah. Apa gara-gara nih? Kada hujan karena ngeteh ucing. Untun ieu teh. Jadi nih. Kak. Tonggenya Eric let it go. Running. Ini gaya-gaya aya. Kok kayak gaya aya? Tung tung.
Guna tutungguan teh. Ya teh. Aduh.